Katebang deui sareng abdi ngelatikan dina warta Sunda kaping 5 Oktober 2024. Pemirsa, ini 5,0 sekarang rica mengguncang Kabupaten Bandung, Jawa Barat 18 September 2024. Ieu warta lengkapna. Lini magnitudo 5,0 skala Richter ngagoyangkeun Kecamatan Bandung khususna wewengkon Kertasari jeung Garut, Jawa Barat kaping 18 September 2024. Kacatat 29 gempa susulan nugi ka Kemis 19 September. Sore, lini utama dituturkeun ku gempa susulan ngabalukarkeun loba karuksakan ka puluhan imah jeung fasilitas kesehatan, sakola jeung tempat ibadah. Sanggeus kajadian di Kota Bandung, Badan Geologi Kementerian Energi jeung Sumber Daya Mineral langsung ngirimkeun tim siaga bencana ka lokasi anu katarajang pikeun mariksa penyebab lini jeung inventarisasi data geologi nu patali. Badan Geologi ngira-ngira yeun gempa anu disebabkeun ku kegiatan sesar aktif moal memicu sesar permukaan atarapi bahaya anu aya hubunganna sapertos retakan taneuh, subsidens taneuh, gerakan taneuh sareng likuifaksi. Warta selanjutnya, di satengahin konflik keamanan tinggi di Wetan Tengah, Israel terus ngelakonan serangan ka Lebanon jeung Gaza. Salasa, Israel nyerang daerah Libanon Kidul, ngelasan sejumlah jalma. Satengahin konflik keamanan tinggi di Wetan Tengah, Israel terus ngelakonan serangan ke Lebanon jeung Gaza. Salasa, Israel nyerang daerah di Lebanon Kidul, ngelasan sejumlah jalma. Israel geus ngaluncurkeun serangan militer utama di Lebanon Kidul, nargetkeun grup Hizbullah nu geus kalibet dina serangan cross-wates ngalawan Israel saprak konflik Israel Hamas dimimitian dina Oktober 2023. Operasi ieu dimimitian dina awal Oktober 2024 kalayan fokus kana ngahancurkeun infrastruktur. Konflik ieu nyebabkeun korban jiwa anu ageng, kalayan langkung ti 8.000 orang di Lebanon tewas. Pemirsa, Pilkada Kota Sukabumi baris dilaksanakan tanggal 27 September 2024. Pikeun milih wali kota Sukabumi periode 2024 sampai 2029. Kukituna saha wae calon-calonna ieu salengkapna. Pemirsa, henteu kedah angkat ka mana wae satosna tingalikeun iklan ieu. कोई मिल गया कोई मिल गया कोई मिल गया कोई मिल गया Better turn up, bro, blow it on up till I can't even think no more. Get ready to go dumb, then go more dumb, then we can keep it lit, let's roll. Let's Audio Jungle. Komisi Pemilihan Umum KPK Kota Sukabumi pada tanggal 23 September 2024 ngadakeun rapat pleno pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota di Hotel Horizon. Pikeun Pilkada Wali Kota Sukabumi tahun 2024 aya 3 pasangan calon anu geus ditangtukeun ku KPU Kota Sukabumi. Anu kahiji aya Ahmad Fahmi sareng Didasen Beda dirojong ku sababaraha pihak diantarana Partai Demokratik, Golkar, PSI, Gelora, PBB, PKN, jeung Prima. Anu kadua aya Ayep Zaki sareng Bobi Maulana. Ayep politikus sedangkan Bobi Maulana artis dirojong ku PDI Perjuangan, PAN, PPP, Nasdem jeung Hanura. Anu katilu aya Muhammad Muraz sareng Andi Setiawan Hamami. Muraz urut anggota DPR RI ti fraksi Demokratik. Ieu pasangan bakal tarung dina Pilkada 2024 pikeun menangkan kursi wali kota katut wakil wali kota Sukabumi. Selanjutnya, Renjo Dynamic Edupark merupakan salah sahiji anu aya di Sukabumi. Tempat ieu nyadiakeun sababaraha destinasi. Di hiji tempat, kalawan reporter Fitriani tos aya di lokasi. Warta ieu sekaligus jadi
pamungkas urang sadaya dina dinten ieu. Abdi Nur Latifah hatur nuhun wangtosna. Wassalamualaikum warahmatullahi Langsung pemirsa, ayeuna abdi tos aya di Renjo Dynamic Edu Park. Kumaha sih kaayaan di jerona hayu urang Renjo Dynamic Edu Park pernahna di Cibadak, Sukabumi. Ieu tempat nawarkeun sababaraha lokasi pikeun kaulinan dina hiji tempat. Sababaraha tempat di dieu nyaeta kebon binatang, kafe, taman, perpustakaan, sareng kolam renang. tempat sasatoa. Mios, nyunkeun waktuna sakedap. Ya, Dipieuna nu sadadek sama-sama. sarang panas Lingguna di mana? di Kiara Koneng, Cimanggis. Tempat yang dituju. Harus sepi apinan ningali satuan. Edu Park oge ngarojong program CSR anu ditujukeun pikeun ngaronjatkeun karaharjaan masyarakat satempat. Cara waktu. Could've sworn I was dreaming, for her I was fiending, so I had to take a little ride. Bombastic side eye, criminal offensive side eye.